Aduh, aing ieu pare ku beurit. Boa gede ting cai ieu teh. Nah kusaha ieu cai dikocorkeun ka dieu aing mah. Tapi ka kieu beak ieu pare ku beurit. Ku aing ek dipenat geura dikocorkeun gegedena kanu si Ibi ku aing cai teh. Beak pare aing ku beurit geura ieu. Astagfirullahaladzim karnaon cutiu. Cai tingali gede teuing Ibi mah meureun dipenatnya. Montong dikocorkeun kanu aing tuh beak ku keong tingali naha make dikocorkeun kanu aing eta cai. Ibi nu uing tingali beak ku beurit gede ting cai mah ari Ibi. Bae we da cuti mah sok meakeun kamari oge ai keur leutik cai sok hayang gede. Sok benung. Ieu benung Ibi ieu ari Ibi mah aya lalakian paduli teuing ek urug ek ku keong oge aing mah eueuh. Beak tuh menang tanur. Apa duli teuing atuh karek menang tanur mah da deet keneh hanya geus deukeut ka pipaneneun tingali. Geus penetan, Najis teuingan ah. penet. Tadi tuh lah. Ari gede mah emungnya cai eta. Tingali atuh ieu mah geus deukeut ka pipaneneun ari ieu karek nyecep oge meni keun kagul. Paduli teuing we sok penet. Ah, paduli teuing we Bubukan itu akutan kana emer. Resiko boga sawah ditungtung mah atuh. Matak sok ulah sok meakeun ge cai teh kitu tah. Yuhan aing Penet nya. goblok.